Atas di mana Faisal? Hah? Atas di mana? Pas di mana Jo? Ayah saya Juna. Ayah geus minta jambu udah tadi beres gerak. Bina-bina tuh yang ngomong tah nih jambu itu dibere di aing ge bareto keur aya namanya dikeluar aing bikeun ka sawe ge. Kalau dicarekan, Saya kan pindah naon? oh dicarekan, ulamun. Kalau gak ditaekan malah menantang ka bapak ge. Nantang kumaha? Besok cenah bejakeun ka bapak sia cenah. Oh gitu. Oh, Si yang aja mereka si ngacacang mak amuk gerak. si goblok bro jambu-jambuan aja dinantang ka aing pindah naon? Teuing atuh. Urang dicarekan Pak, cek urang di aing bejakeun sa ka bapak. Ujig cenah. Awas ku aing si aja mun papanggih ku aing. Nah, atuh Pak ditungguan malilam nih kene wang sampeurkeun we atuh. Si Ajona di mana gitu? Di Karang Imahna Pak. Iyak jeung aing sampeurkeun. Oh iya. Bro, nantang ka aing pindah naon? Ulamun teh kira jambu. Ya nantang ka aing goblok aya naon sia? Nantang ka aing si bapak. Lain angtang orang mawa. Sia cenah cek si Faisal tadi nantang. Eta masih Faisal na. Ah, bohong etang Pak. Koret, teu dipenta jambu. Aing malin Korea Jambu Pak. Pak, tapi ra jambu. Si Faisal. Sia jambu aing keur aya berarti memang dituar sah anu ngalanna goblok sia teh. Urang malin kitu urang mah Oh, teu Pak, nyawa. tapi ra jambu dah meni kitu pisan. Bener urang mah teu nyaku jambu. Tadi lagi ngalangan dua, Pak. Bina-bina teuing sia teh Sing jambu. percaya, ya Bang, urang mah teu nyaku jambu Bang. Aslina urang mah. Tapi ra dua bar ya, can arasak ieu, Pak. Heuh lain kedua-duana isa mah teh. Oh balas sia ku aing. Ya Bang, tungguan ya lain kitu. Si Faisal mah ngalah apal jeung mun urang nu 5 tanggal nu leutik. Leutik keneh. Kumaha? Uru gabeh ditaekan. Oh gitu Faisal. Ah, heueuh. Sia kuas budak beureum pisan sia teh. Sia teh kan budak urang pisan. Wajar we atuh Jo pan aing teh jalma na. Aya hilapna urang aya salah aya sagala da aing teh jalma. Heuh urang ngaruksak maksud teh. Kan luhur tangkalna, Pak. Ieu na jambuna. Pas sia lah balah. Sia mah Koret. aduan sia mah teu kaupan kehet. Teu jambu koret. Ngaruksak sia mah kehet lain koret aing mah. Ini sampah nih produk kieu aing. Ogah deh mecenah geus. Ayo. Panu pisan Jo. Lantas di mana? Aing ka karage hol aduh capek euy. Yo, Heuh. pamicen ke ngarun tas aja. Tah salah aduh sia mah aing ka karage datang si ditang mencen sampah. Deng atuh. Pijeun ku sorangan tah. Bisa ieu. Kalau mau mencen sampah nih tak aing ka karage datang. Moal Jo. Moal. Hah? Ka karage datang mah bisa aing tapi Bener. leumpang jawab. Benar. Bener moal. Moal hanjakal Jo. Mun anjak kawe pira mencen runtan sok we sia tuh pincin kada tuh duruk sekalian di ditu sampahna aing. Ka karage datang ah. Bener Jo, serius. Ya Allah, teuing pira micin sampah mah surah serius. Serius aing capek juga picin sorangan. Sok gitu. Bener. Tuh akuarium aing tinggal lewat Jo. Sibuk akuarium mendingan. Ayo nama. Bener Jo moal micen runtak. Picin wae ku sorangan. Hah? Bener. Heeh, kata ku aing. Ieu kala. Hah? Picin dulu ya. Heeh. Biasa we kenal ada runtah. Heeh. Heeh. Bener iya picin. Benar. Heeh. Duruk lah ieu. Ah, duruk ke duruk. Duruknya. Heeh. Kalau duit mah riweuh sia teh ajo. Ai. Aman. Itu tekan kuat deui. Aya duitan anjing. Lumayan aya. Ay 100.000 anjing. Asalina aing mah. Kira aku aing salah deuleuhan euy. Bener, kuat kali korehan sih cungur. Jo, keur naon? Kapan aing keur micin sampah? Nali laksana tuh Jo. Kela tungguan sakedeung dege. Kela euy, kela tungguan heula. Jo, nasi eta kok korehanangan ieu Jo. Anjing ngagawean aing geus curiga boga pirasat tadi genan anjing. Padahal wanita we tadi ka aing sia teh kehed. Minta micin sampah gitu. Lain make mancing-mancing make duit. Pi duit pisan tuh dah sia mah, kitu-kitu wae cungur teh. Sama lagi atuh na. Tinggal balik ya, geus beres tak? Balik. Langsung balik. Balik lah kamari yang cak. Aing ki heula segereng nya. Leujig buru lah. Kadang-kadang tungguan.
tinggalkan aja kita teh. Aing geus capek yeuh. Aya tinggal ka kokores mah kompol teh. Duit aing langit Jo. Duit beungit. Heeh. Sabaraha? 10.000. Sugan aing teh ngompol, apa bisa murah atuh. Aing capek yeuh. Tuh kela tuh panyaan do 10.000 Jo. Wah, berasa 1000 atuh. Ya balik lah tinggal keun jangan mau 1000. Ya gitu. Heeh, kapang gimana? Panyaan Jo. Ah, temuan kapangi bala di dieu mah. Ya balik yep. Ya gitu tuh. Heeh. 1000. Heeh. Ka aing ngompol lain nya, di lah. Ini hareup tungguan heula aing ngompol. Maha. Heeh tuh. 1000. Aing keuleuh gede kuaing teh. Masih mau pulang di rumah sekehet. Nanya bener gitu, salary murah. Wah ini kok sekehet deh gitu. Jok, Kenaon? Siap aya duit aja. Hah? Duit aya na kantong. Ya baliklah. Jeung aing teh kapesak euy pada diporokan eueuh aya na kantong Jo. Ulah. Balik ya. Haram goblok. Coba kompol meureun ngabok jengkol. Gawean aing. Kang, ayeuna kegiatan ka mana ieu? Gua kegiatan pisan. Bos, pokoknya mah ke pasar bener gon. Jangan itu. Naon ya? Ka mana dinya? Naon ya? Manuk keheula, ieu nama butuh. Butuh kumaha? Butuh, urang butuh. Uas macam-macam. Balik Eta manuk. Manuk nu Bapak Abi. Ah, bebeja ke bapak. Anakku ajak lah. Ya Kang ya. Anak buah aing eta mah kade. Aduh, eta manuk Bapak Abi, Pak. Ke Sion, jong bejakeun ka bapak sia. Ke Sion. Ya atuh, Pak. Oish. Mohon atuh. Bisa. Sate dilandatin. Manuk teh aing mah. Gimana sih, Bang? Pak, kapan manuk mah, Aduh, aing mah. Aing ngaku naon lu pas? Teh kusana ya. Aing sama anyar, Pak. Jelema anyar saha? Tiluan nyebutna teh japrak, cenah japrak satu. Di mana? Di ditu tuh. Manuk ka mana? Tuh pan di penta. Nah di pentaku masih manuk Aing bikin. butuh, cenah bari ngarah. Di mana aja mana? Di ditu tuh. Yakin aing. Ya, Di mana? aing tiluan, Pak. Manuk Maya. Ini ada potong. Iya naon ieu maksudna? Iya Weh. nyokot manuk budak urang. Kuma saya. Wilayah saya ini Kang. Awan, Akang saha? Awan, nyebleknya. Saya di Japra nih. Tahu enggak Japra nih? Mana sih? Wah iki. Sahabat goblok. Sahabat kau goblok. Bunga. Pak. Lama bedog. Ulah-ulah di kade. Tuh manuknya cokot tuh manuknya tuh. Gung. Saudara.